Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga memperingati kana hari raya Idul Fitri. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajantenkeun hiji ciri urang sadaya tiasa ngariung babarengan dina surgana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka alam wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargana, sahabatna, tabi'ina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina denget ayeuna urang ngabahas kautamaan Idul Fitri. Idul Fitri nyaeta hari raya anu agung atau biasa disebut oge hari kemenangan. Menang tina naon? Nyaeta menang tina merangan hawa nafsu dina bulan Ramadan. Bulan Ramadan urang ngalatih diri nahan kana diri ngalawanan hawa nafsu jeung ngajaga tina anu matak ngabatalkeun puasa. Idul Fitri disebut oge hari raya. Hari raya teh pihartieunana gede, agung, sabab umat Islam saluruh dunia ngarayakeun jeung pada barungah dina poenan ieu. Diriwayatkeun ti Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, kaum jahiliyah dina unggal taun boga 2 poe anu dipake ulin seneng-seneng. Dina nalika Nabi Muhammad datang ka Madinah, Rasul ngadawuh, aranjeun boga 2 poe anu biasa dipake arulin, saestuna Allah geus ngaganti 2 poe eta ku anu leuwih alus, nyaeta Idul Fitri jeung Idul Adha. Nu matak pasti dina poe Idul Fitri jelema pada barungah. Aya anu meuli baju lebaran, aya anu nyieun parcel, aya THR jeung sajabana, sabab poe ieu poe anu alus. Tah Idul Fitri teh seueur pisan kautamaanana, nyaeta urang silih hampura, silih silaturahmi ka papada, bersyukur tina nikmat Allah anu tos dipasihkeun. Idul Fitri boga pihartieun balik kana fitrah atawa suci, sabab sagala dosa urang dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkeun ti Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, dina nalika umat Nabi ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan terus maranehna kaluar edek ngalaksanakeun salat Idul Fitri, maka Allah ngadawuh, hei malaikat kami, setiap anu geus gawe pasti meunang buruh, jeung hamba-hamba kami anu geus ngalaksanakeun puasa Ramadan terus kaluar imah edek ngalaksanakeun salat Idul Fitri jeung menta buruh tina ibadah maranehanana, maka tingali saestuna kami geus ngahampura aranjeunna. Terus aya anu ngadawuh, wahai umat Nabi Muhammad, balik ka imah aranjeun, kami geus ngagantikeun kagorengan aranjeun jadi kaalusan. Maka Allah ngadawuh, wahai hamba-hamba kami, aranjeun puasa ka kami jeung berbuka ka kami, maka ngadeg aranjeun serta menangkeun ampunan kami keur aranjeun. Tah anu menangkeun kabeh eta teh nyaeta anu pas di bulan Ramadan sungguh-sungguh neangan pahala menta ampunan ti Allah. Karena saur pidauh Rasul, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi.
Sing saha anu puasa Ramadan karena iman jeung harapkeun pahala, maka bakal dihampura sagala dosana anu baheula. Mudah-mudahan ladang tina urang puasa sabulan teh urang bisa istiqomah ibadah anu giat di bulan sejenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten, disim kuring dialap cekap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.